Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah ya karim udah jamu nyari tangga dong geludug aya deui geludug nya turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut dan segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitun teh henteu lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teu diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngesi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu geus teu berkah ya kuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 supaya mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas mah kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000 Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah pararaeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Atuh heses yang masih ngomong.
Aya seorang dai waliullah dakwah di India, kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik, dibawa ke Amerika, dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae, istimewa dakwahna. Eta teh kira-kira umur 45 tahun. Wah, jelema loba jasa nu arasub Islam, culik deui ku Amerika, dibunuh deui. Di Pakistan hiji, golota mah. Kemudian nyada dakwah, lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah, teu perlu kuguna dicaritakeun ngaranna. Kemudian tangkap di Pakistan, dibunuh kene di Pakistan. Terakhir di Kashmir, eta ge sarua bae, dibunuh. Kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bah ulah salawara. Ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pamarentah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis baik orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawauh urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh. Ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh teu kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan sih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan da kudu ngaji mun teu ngaji pajar ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malaikeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa ayat TV bungen nya nama ngan deuleu doang paling ya ieu mah nu bantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge luar biasa
Kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam komplotan jurig kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim isin wari istisqa urang ngajak saha ndek ngajak saha istisqa ndek ngajak saha pad istisqa mah instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae oh puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan ku kiaina nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan penke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih jeung we kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu sejenis panas bebek panas boh kabeh teh cicing panas pan Allah memperhatikeun bosat toh hewan kabeh panas-panasan geus urangna mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sabodo deuk hujanan bebek tan penting hujan we lah pokona mah. Isi nu rek ari deuk isis kok embung. Sahabaturna isis kok. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Aya sahabat. Tuhan, ulah khutbah bae kunaon? Panas kami minta hujan. Langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan. Kanjeng Nabi tak oh bunga luar biasa datang kan bisa balik di masjid hujan terus gebrek bae Kanjeng Nabi papan di masjid di pun Kanjeng Nabi balik hari Kanjeng Nabi tuh bisa hujan tuh bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imam-imam panggung-panggung maka bawa segala pagar-pagar ke bawah nyana Jumat deui jeung Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi baca khutbah ngacung deui. Aya naon deui sia cek Kanjeng Nabi. Kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti. Kunaon emang atuh ambalah aya cak jalan teu kada jalan fajir.
Kanjeng Nabi langsung ngado adik returan hujan turun tuh model kos gitu Kanjeng Nabi. Masya Allah. Nah iya wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas. Aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan. Di hareupeun nelayan. Di haharuan ku kiai. Sama istisqa sih di nelayan. Itu ibadah ya mah urang mah pokona mah di mana tadi mana. Belum teh coba ngajawab. Kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik itu ganjaran. Pan teu datang ka maksud dong mah. Datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu. Intip urang barang penting hees bae. Cak sia ibadah bego. Hah, ai kamari sia. Ngomong tahajud sia tuh. Coba hayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu, Mbong. Munuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau. Lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang, tingkatkeun takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah, enta masing-masing. Gusti abdi butuh cai sok penda sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu. Mal ka di hujanan. Engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah. Masyaallah mantap. Ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na orenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh karoh roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh karoh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ke langit pupus itu bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendiki kabarieun le kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya
tak bisa deleroh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Mutanam Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh, nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleu. Geus, ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja caknya teh. Oh iya. Bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat. Takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain make ieu ngobrolna. Urang ngadang urang ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Troh ngobrol juga. Tek besi aya di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah dibejakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol tah engke ge haju aya engke ge sejarah aya saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah kunaon aing kapanggih jeung uyut heuh lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakna teh terus mah dasar dukun meureunna nyaho aing dukun nyaho lain cakna teh pokon uyut bae aya kapanggih jeung uyut urang tah jeung malaikat mah kos kitu tek-tek bae kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos kitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambe, urang maca Quran kaambe ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting malaikat nonton. Nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim. Indal malaikat di alam malakut pada bebeja. Oi, si anu deuleu ge, kepeting deuleu ge, kepeting deuleu ditonton ku mana. Ijah. Malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngagung-agung. Henteu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu. Henteu kudu, waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangga. Di nonton TV cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat mah ngobrol. Malaikat, tama kiaina sih kiai kos kitu tamanya. Urang turunan galedeg yuk. Malaikat, perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita, jauh kitu nyaho teh sebenarnya mah. Ya Allah fa'amilul qura wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون والله a'lam bimuradihi wa bainahuma lan ikut tetep ing dalam antarane karane ashabil jannati wan nar tegese pirang-pirang gangan duene surga lan neraka hijabun utawi aling-aling hajizun tegese aling-aling
ila dan ucapakan wa utawi hijabuswarul Arabi ku benteng Arab wa alal Arabi lan iku tetep ing atas Arab wa huwa lan uti Arab surul jannah iku benteng surga rijalun utawi pirang-pirang lan stawat hasanatuhum kang narima pada apa sake kagantenganan rijal wa sayyatuhum lan sake kaalaanan rijal atau hasanatuhum sake kabagusan rijal lan sake kaalaan rijal kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis ya'rifuna kang pada awal ya rijal kabeh kulan ing saban-saban kang suwiji min ahli jannati wan nari kang tetep saking ahli surga lan neraka bisimahum kalawan tanda-tanda pirang-pirang tetenggere kulan bi alamatihim bisimahum kalawan tetenggere kulan bi alamatihim tegese kalawan tetenggere kulan wa hiya lan utawi yasimat wa alamat bayadul wujuh lil mukminin iku putih pirang-pirang rarahine kade wong kang mukmin kabeh wasiwaduha lan alane wujuh lil kafirina kade wong kang kafir kabeh liru'yatihim karena ningaline rijal lahum kadue kulan il maudhi'uhum alin karena utai panggonanane rijal iku kang dukur warna daulan nyeluki rijal kabeh ashabal jannati ing pirang kang aduene surgaan ing satune kalakuan salam iku salamun alaikum utai kasalamatan iku tetep ingat sesira kabeh Allah ta'ala ngadawa Allah ta'ala ing ayat lam yadkhuluha orang namaranjing ya rijal kabeh ing Arab ay ashabul jannah ing jannah ay ashabul Arab tegese pirang kang adana Arab ay jannah ing surga orang manjing ya ashabul Arab atawa rijal ing jannah wa hum yatma'una la utawi ya ashabul Arab iku kapengen kabeh ya ashabul Arab dukhuliha ing dalem manjing ing jannah golal hasan ucap sapaki hasan lam umuran ngamengenkeun ya Allahum ing ashabul Arab ila karamatan yuriduha bihi manging karamah kamuliaan kang ngarepakeun ya Allah ing karamah bihim kalawan ashabul Arab warawal hakim lan ngariwayatkeun sapa hakiman Hudzaifah saking Hudzaifah golaling ucap Hudzaifah ing lapan bainamahum kadzalik dalam jagudayhum ya ashabul Arab kadzalika iku kaya mangkono-mangkono lam yadkhuluha ilka jatala alaihim rabbuka munculing atas ashabul Arab sapa pangeran sabagola maka ngadaw ya Rabb gumu ing lafazku mengaradeg sira kabeh udkhulul jannata maranjing sira kabeh ing surga faqad ghafartu lakum maka temen wis ngahampura ingsun lakum kadang sira kabeh wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin wallahu alam bimarad wa idza surifat dadgala dan begaskeun apa absarum pirang-pirang paningale ashabul Araf ay ashabul Araf itu ashabul Araf tilqa ashabin nar ing ara-ara jihad ashabin nar tegaza ara ashabin nar Walau maka ngucapi ashabul Arab ing lapad Rabbana pangeran ingsun sadaya latajana muga aja anda dadakan Tuhan ingsun sadaya pinlaring dalam neraka ma'al qaumi zalimin lazubartana kaum kang zalim kabeh wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum
jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Allah alam bimarduana dalam ngelung sapa ashabul arab rijalan ing birang-birang lanang min ashabin nar tegas kang berdosa ingkang andun pirang kang andun neraka. Yaripun laum kang badawararu ya ashabul arab ing rijalan min ashabin nar bisimahum kalawan tetenggara rijalan qalu kang ucap ya ashabul arab ngucap-ngucap lapan ma'agna angkum orang nyugikeun ma'agna orang nyugikeun angkum saking sira kabeh minan nari saking neraka jamukum apa ngumpulakeun sira kabeh al malaing harta akan sukum atawa gedung sira kabeh timbunan sira kabeh wa man kuntum lan barang kang ana sira kabeh tastakbiruna iku kang sombong sira kabeh istikbarukum anil iman tegesalan kumede sira kabeh sombong sira kabeh anil iman saking iman wa yaqulun alahum lan ngarucap ya ashabul arab lahum kadari jalan musyirina ila du'afail muslimin alaikan isyara kabeh maring berang-berang kang dhaif kang muslim kabeh ngucap-ngucap ing lafaz الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون والله أعلم بمرادي هؤلاء أنا داوي كلا سمديان الذين أقسمتم wong hakikang pada sararumbah sira kabeh layanaluhum maranana marqalehum minga ulai zabba Allah marqalakum min saya wa minga ulai zabba Allah birahmatin kalawan rahmat kun kila laun temen den ucapaken laum kadeha ulai apa udkhulul jannata pada maranjing sira kabeh ing surga la khaufun alaikum waranana kemudian alaikum ingat sesera kabeh wala antum lan waranana sesera kabeh kutazanuna prihatin sesera kabeh la khaufun alaikum waranana pawadi ku tetep ingat sesera kabeh wala antum tazan kuriala dan baca apa udkhulu bil binail mapul kalawan den adagakeun kalawan den mabiakeun kada mapul wadukhilu lenga padukhilu pa jumlatun napi halun magawi teh jumlah napi kuda dihalai maqulan lahum zalik tegese lekang den ucapkeun lahum kadue haulai itu ya zalika mangkono udkhulul jannah haulai tadi tegas utawi gelas samudayani du'afaul muslimin alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnya teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah.
sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh suan, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan, beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kabla kenca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, kitu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah saeutik asa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Kuari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana mah. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman, kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik ge kieu supaya kakatu belok di lempeng deui bae. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajak aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal lae. Ka mana ieu aing bakal lae. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganana bakal ka mana? Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade, urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti, mun lempeng kemana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab, antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri kene sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asar geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge ieu di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda,
tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wahara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan jelema keur kanyerian eueuh ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah urusan taranjang pun masa taranjang kajon taranjang los cenah aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahala ya Allah Gusti Rasul aya eta halanganan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare urang suka bubina ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh ieu sorga belah dia ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok a'raf wow kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman ku ari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieuweuhkeun ku ari geus rata ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga kieu bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di duniana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tah ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai haju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga leuleuh nya nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang aing geus ngeunaheun jasa pos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakit ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok atuh tah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi jalul
rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka. Horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk-makhluk Allah, manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema, bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar, kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka. Nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana, ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae. Jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf. Yana bisa deuleu ka sorga, bisa deuleu ka neraka, tapi ka sorga lain, ka neraka lain. Idinya Arab luhur. Waduh. Neuleu ka ditu, waduh ahli sorga keur balake cerahkan. Neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah karim. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan. Aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana. Kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin. Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, anu akur kakasepan jeung kagorenganana, akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis. Cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana, ternyata aya 10 penerangan di dinya. Mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai, lapar kiai. Datang ka magrib bahaya kiai. Geus saayana kiai bae. Sia baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranan hayang geugeuran bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib. Anu jelas batinna penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah, bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi. Wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalal nar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuh. Istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeunlah di dinya di A'raf. Ialah Imam Jalal. Rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf
manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatu wa sayyi'atu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ditendeun lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus faiza nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di a'raf daripada ka neraka masalah lah di a'raf ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada di sate di neraka ieu mah pancen puguh di a'raf ge Gus kieu ya kasalahan nong torogan Pak kreditan diharamkan terus baik bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus baik ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu ngredit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagus kitu tah ieu ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main ye jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu nu penting malah duit kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu dia atuh sabodoh aing mah ngocoprak bae aja kusia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia sia ngayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajeun teuy di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah sanu nya urang kos ieu ka surga dia tuh lolos sia boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek gusipan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti adil emang kunaon gitu lah gusti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan di neraka heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae Okosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikana sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas etik tah keur letik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik ka nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditangkep gurintil kadeuleuh kan ku di Arab sial jasa teh budak waduh Romi pan lecet di sorga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah atuh muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nyana capek datang ke gunung tangkep brudap datang ka handap seuri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karangarana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh
tinggal eta bae nu di Arab eueuh tah budak. Aduh Haji Pendi di Arab nya langit nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih. Wah, geus macem-macem nu diguntingan segala letahna, nu digantung. Nah, aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae cenah. Senangan ieu aing udah tebal kos kitu pan gaceng ongkopan. Aduh. Pasti beres ya. Aduh, bandingan ieu bae cak Haji Pendi neuleun di neraka aing lah. Tapi kebal-kebal kan teu betah. Tebetah nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka sorga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur we teh mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi masyaallah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorganya nanyahoeun ka ahli nerakanya nanyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu wauh di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu matak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negara nyana iloba nu asup Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam anak pendeta sabarahan nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid ku nyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureureun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur A'raf neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jalan neuleuh ahli surga
wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur, weh jahaji wow pokona mah kieu bae ku ari assalamun alaikum, kasalamatan Allah, kasejahteraan Allah, keamanan Allah, muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge, memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati. Salamun alaikum, tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah dadah Arab dadah ngira nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka sorga. Encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhur Arab. Ketika neuleuh ahli sorga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum, bari nyana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna mah ka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum, gandeng cek malaikat gorbong. Aduh, malaikat gegajagan, nyana capeun, duk brol kan itu, laka cek malaikat. Cenah asup ka sorga wa hum yatmaun, padahal nyana harayang luar biasa ka sorga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim, tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah. Jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen di salamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim. Padahal mah memang moal atuh
Jages saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumiz zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul Arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kasep teh nyananya iya itu George Bush tuh bener itu si Tongeng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener itu taekwondo nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana wow itu bos urang kan bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cinglu wah bener si Cinglu jana tajar disebutkeun pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun saegeus digerokeun qalu ngomong nama alna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong ma'agnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan ma'agna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem ma'agnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia digegejek bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun ma'agnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang ta di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi ngeuleuh anak haji geus teu kadenge sorana ge nya jeung haji geus kapanasan panjenengan haji
dengekeun ku sia magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan maaf angkup teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun oh muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipu nya nah ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 doh bakari nek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar deuk di ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ti lainnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya na mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu kayak gitu atuh cek si epet teh sia ge can ka sorga main adi omong adu omongnya na di luhur di handap kutiwali sia ka sorga dan encan sia ge didinya sagedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh 4 jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ye lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya nah aju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing aju nya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing maka dia bawa ke cingjing celinan wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haji dikawin ke seorang pemborong di kabupaten aju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agna ankum mana mangpaatna
aju ka Epen kawin jeung saha aya ka sorga tante sarua ka neraka sarua kene wah teu beres si Epen jadi kos gitu eta di neraka rame horengan masyaallah wana ada ikuran wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho situ atasan aing nyaho situ bos aing masyaallah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya jadi Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur porweder gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di mana duit teu boga Bapak teh jahokan harta aya di Bapak jabatan aya di Bapak tahta aya di Bapak kerajaan aya di Bapak wanita aya di Bapak begitu pula adat yakni bilangan organisasi berbagai organisasi baik organisasi merupakan partai atau di luar partai aya di leungeun Bapak wah jangan dukung ka Bapak ma agna ankum mana nu nyukupkeun ka Bapak nu medahkeun ka Bapak ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak di gudang-gudang ku Bapak teu aya paedahna horenganan ma kuntum tastakbirun nu ku Bapak dijieun kemewahan dijieun kebanggaan dijieun kesombongan sombong ku harta sombong ku jabatan tahta dan lain sebagainya ma'agna ankum paedan rasakeun Pak nongeng harto Masya Allah Karim ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab ma'agna ankum mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh di penta jang masjid cak maneh pan batur heula waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan aya meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi ya bener ojol tanah nus cokot waing cokot tanah itu mah lain nyumbang tuh kos gitu mangah neken ka kiai
ente tah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasuk berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nya neuleuh nu bararauh nya ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Araf di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba ittala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hudang kabeh hudang tara rungkul kamana khawatir lerempan budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore
Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes. Sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungana luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata. Gerara sumpah ka surga bawa nu ngaluncat sagala. Weh. Kuat jaga. Ieu teh kadenge ieu pakon gopar tulakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya geus halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang cek. Ulah gancang degekeun heula pakon gopar tulakum kajeun cek nya geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh di papang kudu di sorga. Pen karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kami neangan paingan eueuh. Asal geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah mantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah karim pohara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaulail ladzina aqsantum wallahu alam. Dos